Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah dina sonten ieu orang tiasa riung mungpulung di tempat ieu kanggo ngalaksanakeun salah sawios di antawis kawajiban urang nyaeta thalabul ilm atanapi ngalap ilmu milari ilmu. Naon ku urang dilakukeun ayeuna teh siga nu enteng siga nu teu sapira pirage urang angkat ti bumi ngalengkahkeun sampean ka masjid di masjid gek weh calip ngupingkeun teu kantos 2 jam teu malah mungkin teu sajam acan tos kitu bubar we euy teu ngaluarkeun biaya tanaga nu dikaluarkeun teu patos ageng pokona pengorbananana sakedip janten enteng teu sapira tapi amalan nu ku urang dianggap enteng alias teu sapira ieu teh tetela hiji amalan anu luar biasa hebatna luar biasa agung tur luhurna tur tiasa ngundang mang pirang-pirang kaistimewaan sareng karunia anu ageng kacida. Kapungkur aya hiji sahabat anu sumping tebih-tebih ti Madinah ka Damaskus. Tujuan ieu jalmi mung hiji. Ayeuna mah Madinah Damaskus teh nya benten nagara. Madinah mah di Arab Saudi, aya Damaskus mah di Suriah ya, Syria. Ayeuna mah kedah nganggo paspor, kedah nganggo visa. Pokona tebih lah benten nagara ayeuna. Kapungkur mah masih dina hiji kakawasaan khalifah anu harita berkuasa. Ta eta jalmi angkat ti Madinah
nuju ka Damaskus. Margi di Damaskus aya hiji jalmi nu berilmu, hiji sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu namina Abu Darda radhiyallahu an. Tujuan eta jalmi ka Damaskus mung ukur naros ngeunaan hiji hadis we. Nyaeta hadis anu ngajelaskeun ngeunaan tata cara ngusap khuf atanapi sapatu. Di urang manya di dieu simkuring we tinggawitan gubrag lahir ka alam dunya dugikeun ka sakieu ageungna. Tacan kantos ninggal hiji jalmi wudu abdas bari di sapatu tur sapatuna teu dibuka. Cacan kantos ninggal. Nalika dijelaskeun ka batur dipraktekeun ku urang ditinggal ku batur mungkin batur araneheun. Padahal ngusap sapatu nalika wudu diterangkeun tina kitab-kitab fiqih. Jadi upami urang nuju di sapatu abdas teu kada dibuka sapatuna. Boh sapatu, boh kaos kaki, boh sendal. Anggo we sapatu nalika bagian ngawasu sampean maka cekap diusap bagian luhurna hungkul. Sakali we diusap nama. Katuhu ku katuhu, kenca ku kenca. Tos wengan kitu hungkul. Iya aya hadisna. Aya hiji sahabat namina Sofwan bin Asal radhiyallahu an ngaraos ragu nah leres teu kantos aya hadis kieu. Makana anjeunna jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang ti Madinah ka Damaskus anjeunna nikreuh hoyong naroskeun hadis ieu ka hiji sahabat anu namina Abu Darda. Ditetelakeun dina hiji hadis anu sahih diriwayatkeun ku Imam Abu Daud na kitab Sunanna. Oge Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Baghawi na kitab Syarh Sunnah sareng sanes-sanesna hadis ieu sahih. Inna rajulan jaa minal Madinah ila Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Fasa'alahu an hadis faqala lahu Abu Darda ma ja'at bika hajah wala ji'ta fi talabit tijarah wala ji'ta illa fi talabil hadis. Saur Abu Darda saur hadis ieu aya hiji jalmi sumping ti Madinah ka Abu Darda harita Abu Darda teh di Damaskus. Bade naros ngeunaan hiji hadis hungkul. Saur Abu Darda, anjeun dongkap ka dieu sanes aya keperluan duniawi. Sanes bade bisnis, anjeun sumping ka dieu mung ukur naros ngeunaan hadis ieu hungkul. Eta jalmi ngawalar bala, laras kitu pisan. Faqala lahu Abu Darda, abshir. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min 'abdin yakhruju yatlubu ilman illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha wa sulika bihi tariqun ilal jannah wa innahu la yastaghfiru lil 'alim man fis samawati wa man fil ard hatta al-haitan fil bahar wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Saur Abu Darda, naon Sunda nanya, berbahagialah engkau cing sundakeun anu pas naon. Bagja anjeun tah kitu rada pasnya meuisan. Teu pas pisan. Bagja anjeun. Sabab kuring kantos nguping Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh. Teu aya hiji hamba oge, hiji jalmi anu kaluar ti bumina kanggo milari ilmu
Kajabi para malaikat bakal nyimpen jang-jang-jang-jangna kanggo eta jalmi. Teras bakal dituduhkeun kanggo eta jalmi jalan nuju ka surga. Oge saestuna para malaikat nu aya di langit sareng nu aya di bumi mangga istighfarkeun kanggo jalmi anu berilmu dugikeun ka lauk-lauk anu aya di lautan. Tur saestuna kautamaan jalmi anu berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Lir ibarat kautamaan bulan dina wengi purnama dibandingkeun sareng sadayana bintang nu aya. Tina hadis ieu hungkul we hiji ye. Urang tos terang yen jalmi nu kaluar ti bumi mung ukur bade milari ilmu kahiji para malaikat nyimpen jang-jang-jang-jangna kanggo ieu jalmi. Kadua bakal dituduhkeun jalan nuju ka surga. Katilu dipangnyuhunkeun ampun ku sadayana makhluk penghuni langit sareng bumi dugikeun ka lauk-lauk nu aya di laut oge mangga istighfarkeun kanggo jalmi nu berilmu. Kaopatna jalmi nu berilmu anu nuju nungtut ilmu langkung utama dibandingkeun jalmi nu ahli ibadah tanpa ilmu seperti kautamaan bulan dina wengi purnama dibandingkeun sareng sadayana bintang nu aya. Opat minimal tina hadis ieu hungkul. Dasan hadis-hadis anu sanesna. Mungku urang moal dipedar sarena hadis tiasa-tiasa dugikeun ka subuh oge moal parat. Cekap hiji hadis ye duka opatanana tiasa kabahas ye da urang maksimal duikeun ka tabuh 5 ngaos teh. Kahiji ditetelakeun tadi para malaikat nyimpen jang-jangna. Urang terang yen malaikat gaduh jang-jang. Dina Al-Qur'an surah Fatir ayat nu kahiji di tengah-tengah ayatna ditetelakeun ja'ilil malaikah ulil ajnihah masna wa thulatha wa ruba'a. Ya sanes ayat nyandung. Sanes ayat masna wa thulatha wa ruba'a. Ja'ilil malaikah Allah anu tos ngadamel malaikat ulil ajnihah anu ngagaduhan jang-jang masna wa thulatha wa ruba ayanu 22 ayanu 3 ayanu 4 jangjangna teh benten-benten. Malaikat Jibril jangjangna dugikeun ka 600. Ditetelakeun dina hiji hadis anu sahih. Tanalika aya jalmi milari ilmu para malaikat nyimpen jangjangna kanggo eta jalmi. Naon maksadna? Saur Al-Khattabi anu dijelaskan ku Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah na kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yen nu dimaksad para malaikat nyimpen jangjangna teh aya 3 hartos. Kahiji annahu bastul ajnihah maksadna para malaikat meberkeun jangjangna ngarungkupkeun ka jalmi-jalmi anu nuju milari ilmu. Teu kedah tanggah mana geuning teu aya jangjang malaikat. Gaib teu katinggal ku urang. Kadua annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Kadua malaikat nyimpen jangjangna teh maksadna tawadhu sareng ihtiram. Ngahormat ngahargaan ka jalmi-jalmi anu nuju milari ilmu. Malaikat teh hormat. Anu katiluna annahu bima'na nuzul fi majalisil ilm wa adamut tiran. Malaikat nyimpen jangjangna maksana para malaikat teh lungsur ka majlis-majlis ilmu sareng henteu ngapung, henteu gegeleberan harita mah. Begitu aya majlis ilmu lungsur para malaikat ngiring hadir di dinya.
Makana sanaos masjid urang anu dianggo ngaos ayeuna teh salaresna mah teu patos ageng, alit sakieu mah. Tapi kanggo ngaos kieu mah ageng teuing. Sebab seueur keneh tempat nu kosong tuh. Rajieun pinuh ku barudak bari recet. Atuh ibuna oge sibuk rurat reret bari jeung curak carek tambah ribut deui. Tapi orang ulah alit mana, ulah leutik hate kasarna mah, ulah pesimis, ulah kecewa. Ieu tempat ageng teuing teh, ieu tempat seueur nu kosong teh ku jalmi. Tapi sajabi jalmi aya makhluk sanes anu oge pasasedek di dieu, tapi teu katinggal ku urang. Saha aranjeunna? Para malaikat. Ia cekap jadi panghibur kanggo urang, kanggo kareus kabanggaan kanggo urang. Sabab urang hadir di hiji majlis anu oge dihadiran ku para malaikat. Salami ieu kan seueur jalmi Masjid alit barudak recet, ibu-ibuna ngobrol deui paciweuhnya. Tapi ari barudak recet mah wajar lumrah da barudak mah atau memang teh acan jejeg emutanana. Tapi ari ibu-ibu ngobrol mah aduh duka jejeg duka henteu emutanana tah. Da ka kuping ibu-ibu ngobrol ka dieu teh. Jadi we hilap deui ka mana tadi teh? Seueur jalmi ngaraos reueus bangga bunga upami anjeunna hadir di hiji acara anu oge dihadiran ku jalmi-jalmi beken bekas kenek ku pejabatnya artis orang terkenal abdi nembe hadir di acara anu oge aya bapak presiden aya menteri abdi pagegeye bangga. Wih teh tina acara eta dibejer beaskeun dibeja-beja ka batur ka rerencangan ka tatangga ka wargi ka kulawarga reueus bangga. Padahal menteri, presiden, gubernur jalmi biasa anu teu leupas tina dosa. Malah mungkin dosana langkung seueur tibatan urangnya meureun. Tapi bangga. Tanaha urang teu ngaraos bangga hadir di hiji acara anu oge dihadiran ku para malaikat. Contohna di majelis sapertos ieu. Uih ti dieu urang kada hari waswas. Kanu di bumi anu teu ngiring ngaos ayeuna ka tatangga ka rencangan ka wargi. Abdi nembe hadir di hiji tempat malaikat oge aya di dinya. Pasti colok manya muhun. Katinggal henteu. Gening terang atuh hadis ye. Saur Rasul sallallahu upami aya hiji aya jalmi ngumpul di hiji bumi Allah kanggo ngadares kitab Allah, talabul ilmi maka para malaikat oge aya di dinya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Thumma yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaika. Hadis ini sahih diriwayatkan ku Imam Muslim aya dina kitab Sahih Muslim. Upami hiji kaum ngumpul di salah sawios bumi Allah, teras ngaderes, teras maca kitab Allah sareng ngaderes eusina, maka para malaikat bakal ngumpul ngarungkup aranjeuna ku jangjang-jangjangna. Janten ulah alit manah ku sakadikna anu hadir sabab di dia para malaikat. Tapi sajabi orang kedah reus ku ayana para malaikat, orang oge kedah waspada margi. Sajabi malaikat di dia oge aya makhluk sanes oge nu teu katingali pas sesedek deui. Saha kinten-kinten? Setan. Setan aya di dia suur. Makana tong heran mun dina pangaosan aya jalmi anu nundutannya. Henteu nundutan ngobrol gitu. Henteu nundutan teu ngobrol malaweung. Sakasingalnya siga khusu nulis. Ditinggali teh juga gambaran. Ayana malaikat
Jantan alasan kanggo urang ngaros reus tur bangga. Tapi ayana setan kedah ngajantenkeun urang waspada ulah tigebrus kana jebakan setan. Eta nu dimaksad para malaikat nyimpen jangjangna. Ieu kautamaan anu kahiji. Rada ngebut punten. Kadua, wasulika bihi tariqun ilal jannah. Eta jalmi oge bakal dituduhkeun jalan nuju ka surga. Naon maksadna? Nah begitu urang nyaos tiba-tiba di poeunun urang ngabulung-bung jalan lempeng nuju ka surga. Geuning henteu. Tapi naon maksadna? Ieu hadis sapertos kieu sami sareng hadis-hadis anu sanesna. Anu contohna wae saur Rasul sallallahu alaihi wasallam sing saha jalmi anu wudu. Dina kitab Bulughul Maram bab fadlul wudu di dieu aya dijelaskeun hadis nu terakhir dina bab eta sing saha jalmi anu wudu teras nyampurnakeun wuduna sabada nyampurnakeun wuduna anjeunna ngadoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka futihat lahu abwabul jannati samaniyah bakal dibukakeun kanggo eta jalmi 8 pantos sorga teras eta jalmi kenging lebet ka pantok mana wae anu dipisuka ku manehanana. Aya hadis kitu, hadis ieu sahih. Naon maksadna naha urang sabada beres wudu tiba-tiba breh we aya 8 pantos surga katinggal ku urang? Tapi naha atuh diterangkeun naon maksadna upami teu aya kagunaanana teu aya hartosna naon maksadna diterangkeun yen dibukakeun 8 pantos surga kanggo eta jalmi toh buktina mah sabada urang abdas teras ngadoa ku doa kitu mana pantos surga teu aya. Tadi dijelaskan ku para ulama di antawisna Syekh Al-Bassam dina kitab Tawdihul Ahkam. Sami sareng penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nalika ngajelaskeun yen jalmi anu kaluar ti bumi kanggo milari ilmu bakal dituduhkeun jalan anu nuju ka surga. Maksadna urang terang jalan anu tiasa nungtun urang nuju ka surga teh mung ukur iman anu leres sareng amal soleh. Eta we teu aya deui. Kumargi kitu nu dimaksad. Jalmi nu nuju milari ilmu bakal dituduhkeun jalan nuju ka surga maksadna Allah bakal masihan hidayah taufik ka eta jalma sehingga ku hidayah eta jalma beriman sareng ngalakukeun amal soleh anu ngalantarankeun eta jalmi bakal ngalengkah ngalenghoy kalawan gampang nuju ka surga di akhiratna engke. Ieu oge nuduhkeun yen milari ilmu salah sawios cara kanggo kengeng hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami urang salami ieu ngaraosnya iman lemah, tanda-tandana iman lemah teh ibadah haroreang. Ngong adzan di masjid, aduh meni abot bade ka jamban kanggo abdas teras ngalengkah ka masjid teh. Sawangsulna kana kamaksiatan, sumanget. Nguping engke aya pangaosan di masjid anu, aduh haroream. Ari teu hadir isin kumahanya, ari hadir aduh haroreamna kacida. Tapi upami nguping berita engke wengi aya dangdut, wah curing hak. Eta tandana iman lemah. Nuju lungsur.
Ulah betah dina kaayaan kitu enggal taekeun deui iman pilari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana? Salah sawiosna angkat ka masjid kanggo milari ilmu. Ulah dikantunkeun ngadoa ba'da wudu sabada wudu teras mayun ka kiblat teras ngadoa ku doa anu diajarkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh eta teh matak ngundang hidayah Allah ka urang sadayana sareng seueur nu sanes-sanesna deui. Ieu kautamaan anu kadua. Aduh 15 menit deui. Anu katiluna saesuna makhluk nu aya di langit sareng nu aya di bumi dugikeun ka lauk-lauk nu aya di lautan mangga istighfarkeun mangnyuhunkeun ampun kanggo jalmi nu nuju milari ilmu. Saha makhluk penghuni langit sareng bumi? Para malaikat. Sabaraha jumlahna wallahu alam teu kaetang ku urang teu aya nu terang ku seueur-seueurna. Malaikat sareng makhluk nu sanesna penghuni langit sareng bumi anu jumlahna kahiji jumlahna seueur. Kadua mah malaikat makhluk suci nu tara dosa sanaos sakicep la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat teh tara pernah ngabantah karena segala perintah Allah tur ngalaksanakeun sagala nu dipiwarang ku Allah kanggo aranjeuna. Tara maksiat. Ayeuna we upami aya 40 jalma soleh ngadoakeun ka urang pasti dikabul ku Allah. Ieu nu ngadoakeunna teh sanes ukur soleh tapi tara maksiat sanes sakicep jumlahna kalintang seueurna ngadoa ka Allah supaya dosa-dosa urang, dosa jalmi anu nuju nungtut ilmu teh dihapunten ku Allah digugurkan, piraku teu diijabah. Makana Sur Syekh Salim bin Id Al-Hilali dina kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin upami aya katerangan ayat atanapi hadis yen para malaikat ngadoa ieu teh nuduhkeun yen doa malaikat eta teh pasti dikabulkeun ku Allah. Naon margina? Margi upami teu dikabulkeun ku Allah kanggo naon diterangkeun. Kanggo naon dijelaskeun, dibejakeun ka urang, didugikeun ka urang yen malaikat ngadoa kanggo urang tapi doana ditolak. Kan sia-sia atanapi percuma nya. Sedengkeun kesia-siaan percuma hiji hal anu mustahil kanggo Allah dan sareng Rasulna. Ieu nuduhkeun doa istighfar para malaikat kanggo urang teh kanggo jalmi-jalmi anu nuju milari ilmu teh pasti dikabul. Sehingga sadar atanapi teu sadar. Karaos atanapi teu karaos. Jalmi-jalmi anu milari ilmu, jalmi-jalmi anu ngajarkeun ilmu, dosana teh gugur teras-terasan sabab aya anu mangnyuhunkeun ampun nyaeta para malaikat sareng makhluk nu sanesna penghuni langit sareng bumi. Para malaikat sareng makhluk nu sanesna teu boleh ngadoakeun Allahumma gfirlahu Allahumma arhamhu Allahumma gfirlahu Allahumma arhamhu ya Allah hapunten ieu jalmi ya Allah pasian rahmat ieu jalmi kitu sareng kitu saterasna dan ten gugur dosa-dosa urang. Makana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dina Majmul Fatawa aya hiji bab anu dipasian judul bab ahkam usatil mukminin, hukum jalma-jalma mukmin anu maksiat. Dijelaskan yen seueur dosa-dosa jalma mukmin ahli maksiat tapi gugur dihapunten sanaos teu tobat tina eta dosa. Dosa tiasa gugur kahiji ku tobat. Kadua ku kasayan-kasayan. Allah netelakeun innal hasanati yudhibna sayyiat. Kasayan-kasayan teh tiasa ngahapus dosa-dosa. Dosa oge tiasa gugur ku musibah.
salah sawiosna dosa tiasa gugur ku sabab aya anu istighfarkeun kanggo urang boh papada jalmi boh para malaikat atanapi makhluk anu sanesna. Salah sawios amalan anu ngalantarankeun urang tiasa dipanggugurkeun dosana dipangnyuhunkeun ampun ku para malaikat nyaeta amalan anu ku urang ayeuna nuju dilakukeun. Milari ilmu kaluar ti bumi kanggo milari ilmu ieu teh ngalantarankeun urang dipangaistighfarkeun ku para malaikat. Makana karaos teu karaos sadar teu sadar ayeuna dosa urang teh gugur. Aya anu mangaistighfarkeun para malaikat. Sok lamun urang nyarila istighfarnya teh santang tos istighfar urang teh ngagugurkeun dosa urang teh santang tos teh. Mungkin bari malaweung tos beres salat assalamualaikum bari malaweung ngemutan hutang astagfirullah teu aya penghayatan teu aya kekhusyuan. Nah anu kitu tiasa ngagugurkeun dosa teh santang tos. Malah mungkin jalmi istighfar teh sanes ngagugurkeun dosa tapi nimbulkeun dosa. Ibu-ibu sesering nama ye. Kada ibu-ibu ye. Seueur ibu-ibu atanapi oge bapak-bapak ngajadikeun istighfar teh janten muqaddimah samemeh nyeuselan batur. Nyeuselan budakna, nyeuselan carogena. Murang kalih jam 5 nyootana ujang geura ibak kasep bager sakedap deui magrib. Engke atuh mah kalinya 10 menit deui ujang kasep ieu teh reh magrib engar geura ibak engke atuh mah resep kene 2 kali 3 kali 4 kali teu ngagugu we nyawa we amek. Samemeh nyeselan naon heula? Istighfar heula astagfirullahalazim ya si ujang bandel teh ka bina-bina teuing persis bapana. Bapak ngalah ka ibuna nya. Istighfar heula. Istighfar heula sehingga samemeh nyeselan istighfar, samemeh nyeselan istighfar, samemeh nyeselan istighfar. Sehingga istighfar ieu teh janten hiji hal anu teu dipikaresep ku murang kali. Sebab satu istighfar pasti nyorongot. Tah si mamah mah geus istighfar teh pasti kana sapu geura ieu. Nah istighfar kieu ngahapus dosa si mamah eta. Jadi pobi, jadi anti karena istighfar eta murang kali. Biasa nimbulkeun dosa. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah na kitab Madarijus Salikin netelakeun istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar urang teh kedah diistighfaran deui. Kitu sur Imam Ibnu Qayyim. Jadi lamun urang nyaliranu istighfar teh asantang tos istighfar urang teh ngagugurkeun dosa. Tapi kanggo jalmi anu nuju milari ilmu anu istighfarna teh sanes diri urang, sanes papada manusia anu lamokot ku dosa, tapi para malaikat makhluk suci anu tara maksiat istighfar kanggo urang nyuhunkeun ampuna ka Allah, eusi pangampunna kanggo urang, tur pasti dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu ngalantarankeun jalmi nu berilmu emah langkung punjul, langkung utama, langkung istimewa dibandingkan ahli ibadah tanpa ilmu. Saur Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dina hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi. Teras Imam At-Tirmidzi netelakeun hadza hadisun hasanun sahihun. Syekh Ridwan Jami' Ridwan na kitab tahqiq mukhtasar Minhajul Qasidin netelakeun hadis ieu derajatna hasan. Saur Abu Umamah dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan ahaduhuma alim wal akhar abid. Aya dua jalmi
anu diterangkan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ditaroskeun mana anu langkung utama di antara dua jalmi ieu. Kahiji nu berilmu, kadua ahli ibadah, abid. Naon bentena? Bentena ari ahli ilmu mah ilmuna luhur, ibadahna pas-pasan. Maksudna pas-pasan teh mung ukur ngamalkeun amalan-amalan anu wajib hungkul, nu sunnahna dikantunkeun. Dosa henteu? Henteu. Sebab sunnah mah mun dilaksanakeun pahala, lamun teu dilaksanakeun teu dosa. Nu wajibna dilaksanakeun, nu sunnahna dikantunkeun. Tapi ye jalmi berilmu, ari ahli ibadah mah aduh tong boro anu fardu, anu wajib, anu sunnah oge ditataan. Sanes mengukur salat nu 5 waktu tapi oge tahajud dileukeunnan, rawatib tara kalangkung, duha istikharah komo hese milari jodoh mah teu oleh istikharah we terus umpamana. Sadayana anu sunnah dilaksanakeun. Ya ahli ibadah tapi ilmuna minim. Mana sih nu langkung utami? Ahli ilmu ibadah pas-pasan atanapi ahli ibadah tapi ilmuna minim. Nguping patarosan kieu Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun saur anjeunna fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan jalmi nu berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan kuring dibanding jalmi nu panggopet-gopetna di antara araranjeun. Gopet amal sareng imanna. Dina riwayat anu tadi ku urang ditetelakeun, inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan jalmi nu berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu lir ibarat bulan purnama dibanding bintang-bintang nu araya. Sok 13 14 setiap bulan hijriyah. Bulanna buleud PLN mareuman sadayana listrik da caang atuh di buruan teh. Bintang anu cenah jumlahna jutaan, cenah da can pernah pangangguran ngetang mah. Ngan cenah jutaan atanapi miliaran, cahayana caangna kawon ku hiji bulan dina malam purnama. Siga gitu keutamaan jalmi nu berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Teras anjeunna ngajelaskeun alasanana. Naon sababna? Anjeunna netelakeun innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Saestuna Allah oge para malaikat penghuni langit sareng bumi dugikeun ka sireum-sireum nu aya dina liang-liangna oge lauk-lauk nu aya di lautan sadayana bersolawat masian solawat ka jalma-jalma anu ngajarkeun ilmu kasayan ka papada manusia. Oh iya penyebabna jalmi nu berilmu langkung punjul tibatan ahli ibadah tanpa ilmu. Sebab jalmi nu berilmu mah kenging sholawat ti Allah ti para malaikat sareng ti makhluk anu sanes. Sholawat Allah teh hartosna pujian Allah ka eta jalmi dipayuneun para malaikat dumasar kana katerangan Abul Aliyah ti dina Sahih Bukhari. Sedangkan salawatna para malaikat sareng makhluk nu sanes istighfar aranjeuna sareng doa aranjeuna kanggo jalmi-jalmi anu berilmu teh tadi. Eta alasan nu kahiji. Jadi jalmi-jalmi nu berilmu mah gugur terus dosa-dosana. Kedua, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahumallah dugikeun kanetelakeun at-tafakkuru sa'atan fil hadis khairun min salati alfi rakaah.
mikir ngeunaan hadis, ngeunaan ilmu sesaat, menit. Langkung utama dibanding salat 1000 rakaat. Naon sababna? 2 alasanana. Kahiji, ari mikir ngeunaan ilmu, diajar ilmu mah mangfaatna sanes kanggo diri sorangan hungkul, tapi kanggo balarea. Diajarkeun ka batur. Ari salat sanos 1000 rakaat upami teh mah aya jalmi nu mampu nya. Salatnya 1000 rakaatnya bari jeung khusyuk deui, hebatlah upami aya teh mah. Tapi manfaat salatna mung ukur kanggo dirina nyalira. Batur teu kabagian pahala tina salatna. Eta kahiji. Kadua, salat sanos 1000 rakaat tur khusyuk pahalana teh sahari taun. Salami salat, beres salat, assalamualaikum, assalamualaikum, putus pahalana. Tapi ilmu mah teu aya putusna dugikeun ka dinten kiamat. Nuju milari ilmuna pahala ngocor teras, nya dosa gugur teras. Nuju ngamalkeun ilmuna pahala, nya dosa gugur. Saatos diajarkeun ieu ilmu urangna cicing weh nangkep harigu. Ari kieu naon nangkep naon? Nanggeuy gado. Tapi ilmu nu ku urang diajarkeun ka batur, diamalkeun ku batur. Urang kabagian pahala tina amalan murid-murid urang. Hadis netelakeun ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Hadis riwayat Muslim sahih. Jalmi anu nuduhkeun kana kasayan sami sareng jalmi anu ngamalkeun eta kasayan. Nuduhkeun teh ngajarkeun kasayan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Jalmi anu nuduhkeun hiji jalan kasayan dina Islam kenging pahala ditambih pahala jalmi anu nuturkeun eta kasayan. Ocor teras. Duy ka iraha nah saumur hirup. Tuh. Langkung teh eta. Sanos urang tos maot dikubur labat kana liang kubur, pahala tina ilmu nu kurang diajarkeun ngiring ngocor teras ka alam kubur. Idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Upami anak Adam maot putus sadena amal, maksana pahala tina amalna putus. Pahala salat putus teu tiasa salat teh tos maot mah. Pahala saum, pahala maca Quran, pahala nu sanes-sanes kajabi 3. Kahiji sedekah jariyah, kadua al ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu nu manfaat. Katilu anak soleh anu ngadoakeun ibu rahmana. Terus ngiring ka kuburan. Bayangkeun. Makin lami yuswa urang, makin seueur pahala anu ngocor tos urang maot, urang moal dosa deui kan? Naon nu aya? Pahala ngocor. Di mana? Tina ilmu nu ku urang diajarkeun ka murid-murid urang. Ngocor teras. Makin tebih kana dinten kiamat, makin seueur pahala anu ngocor ka urang sanes urang tos maot. Jadi pahala ilmu mah ngocor nate teu aya hinggana duikeun ka dinten kiamat sanes urang maut. Ari salat mah pahalana iraha sahari taun. Beres salat, beres pahalana putus. Makana jalmi ahli ilmu langkung utama tibatan ahli ibadah tanpa ilmu. Belajar ilmu langkung utama tibatan salat sanes 1000 rakaat. Ieu teh diucapkeun ku Imam Syafi'i nya nalika Imam Syafi'i teh nganjang ka Imam Ahmad kitu tah. Ieu dicarioskeun ku Imam Az-Zahabi na kitab Syiaru A'lamin Nubala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah oge ngajelaskeun riwayat ieu dina Kitabul Ilmi. Imam Syafi'i nganjang ka Imam Ahmad. Ku Imam Ahmad disambut. Murid-murid Imam Ahmad oge penasaran siga kumaha Imam Syafi'i nu sok dipuji ku Imam Ahmad teh. Dipuji Imam Syafi'i sorry Imam Ahmad ya. Ahli ibadah, wara, takwa, soleh. Sareng sagala rupi we lah. Akhlakna mulia, ilmuna jero.
Penasaran murid-murid Imam Ahmad siga kumaha. Pas nganjang diperhatikan. Sagala rupina tuang leutna, nyariosna, ngalengkahna, salatna, kulemna diperhatikan da penasaran teh nya. Dibayangkan barang tuang noge ancin seorang Cilembu teh masa huap 2 huap ku 3 ramonya tos we. Kan gitu bayangan urangnya ngeunaan jalma soleh sigana Imam Syafi'i ge kitu. Tapi barang gok Imam Syafi'i pendak sareng Imam Ahmad, ku Imam Ahmad disuguhan tuangan leuteun anu istimewa tur seueur. Dibayangkan Imam Syafi'i ngan nyomot 1 comot 2 comot tos. Bayanganna kitu, bayangan murid-murid Imam Ahmad. Kumaha kenyataanana? Eta Imam Syafi'i siga nu kalaparan. Sadaya anu disuguhkeun teu aya anu nyesa disikat. Murid-muridna aneh geuning Imam Syafi'i teh gembul. RW 0 genep. Rewog maksudna teh RW 0 genep teh. Hiji teh wengina ditoong. Teu kulem memang Imam Syafi'i tapi oge teu salat. Teu tahajud. Malah weung we ngalamun siga aya nu dipikiran. 2 catatan. 3 pas adzan subuh langsung we ngingki ka masjid langsung salat subuh tanpa wudu. Ye nu dipuji ku Imam Ahmad teh siga kieu gembul teu tahajud henteu wudu bade salat subuhna. Protes ka Imam Ahmad. Ya Aba Abdullah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa afraga kulla ma fil ina wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Hai Abu Abdullah, Abu Abdullah teh hartosna bapana nya Imam Ahmad. Imam Ahmad gaduh putra namina Abdullah, disebut Abu Abdullah. Hai Abu Abdullah, kumaha anjeun bade muji ka jalmi siga kieu tuang leueuh teu tahajud teu wudu bade salat subuh? Sorry Imam Ahmad cing tanya. Penasaran ditaros. Saur Imam Ahmad, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kulla ma fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil Imam Ahmad wa uridu an amla batni bihadha ta'am. Anapun kuring tuang leueut nyeepkeun saden disuguhkeun sabab kuring tara pernah mendakan tuangan anu langkung halal langkung barokah tibatan tuangan Imam Ahmad. Abdi hoyong minuhan ieu patuangan ku jenis tuangan siga kitu. Pinuh barokah mah dileuet jadi tulang jadi daging oge bak matak getol sumanget kana ibadah. Upami nu haram kan matak malas kana ibadah, sumanget kana maksiat. Tapi upami tuangan leueutan pinuh barokah siga tuangan Imam Ahmad nu terkenal wara tur taqwa, matak barokah jadi tulang jadi daging anu manfaat kanggo ibadah. Ta abdi mah hoyong minuhan patuangan ieu ku jenis makanan siga kieu. Gembulna teh harita hungkul ka tuangan Imam Ahmad. Sim kuring mah teu tanggal waler nya upami ulah protes ka abdi upami di dieu aya ustad anu soleh. Engke jamaah sumping ka ustad, ustad tuangan ustad teh pinuh barokah. Halal. Abdi hoyong minuhan ieu patuangan ku jenis tuangan siga kieu. Jebol eta ustad. Tetanggal waler ya. Kadua anapun kuring tadi wengi teu tahajud sabab kuring mikir hiji hadis. Hiji hadis, hiji sahabat murangkali di sok dipanggil Abu Umair. Abu Umair teh gaduh piaraan manuk. Di mana aya Abu Umair manukna aya di dinya. Manukna ge di pasian namina Nughair. Ya Abu Umair aya di bumi Anas bin Malik. Nabi SAW nganjang ke Anas bin Malik aya Abu Umair di dinya tapi manukna teu aya.
ditaros ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair nuju naon si Nughair? Mana manuk anjeun geuning teu aya? Sabab manuk Abu Umair harita teu katinggal, biasa nama aya. Ditetelakeun maot paeh. Tos wengan sakitu. Hadisnya sahih diriwayatkan ke Imam Muslim aya dina kitab Sahih Muslim. Kuring mikir ngeunaan hadis ieu. Cara Imam Syafi'i. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Sabada kuring mikir ngeunaan hadis ieu sabebengi, maka kuring tiasa ngaistimbat sareng nyandak langkung ti 1000 faidah, 1000 pelajaran tina hadis ieu. Tur mikir sesaat ngeunaan hadis langkung utama, tur langkung sae tibatan salat 1000 rakaat. Upami kitu mah Imam Syafi'i tara tahajud atuh. Teu harita we hungkul. Ai urang mah tahajud henteu. Belajar ilmu ge henteu. Awan duanana. Anu katiluna kuring teu wudu samemeh salat subuh sabab ti isya keneh teu acan batal. Teu wajib wudu di tas. Sabab tilu amalan anu katinggalina gopet awon nya kahiji gembul alias rewog teh RW 06, kadua teu tahajud, katilu teu wudu. Tapi sabada dijelaskan tur eta amalan anu tilu teh didadasaran ku ilmu ternyata langkung punjul, langkung utama dibandingkeun sareng amalan-amalan jalma nu teu berilmu. Luar biasa. Makana jalmi nu berilmu langkung punjul tibatan jalmi ahli ibadah tanpa ilmu. Sarasna mah seueur keneh nu hoyong dijelaskeun teh. Da kautamaan ilmu teh langkung ti 30 atuh. Tapi upami dijelaskeun sadayana duwi ka subuh oge teh acan parat. Kesepakatan urang duikeun ka tabuh 5 wae, ayeuna tos langkung. Janten wayahna ieu teh beres teu beres, puas teu puas, wareg teu wareg, sanos karos ngaros ganggarateun keneh, wayahna ieu kultum naon? Kul jam, kuliah sajam. Dipungkas duikeun ka dieu we heula. Mudah-mudahan kapayun tiasa disambung deui duka iraha duka di mana. Sareng duka kusaha. Da cantang tos kusim kuring mungkin kuno sanes mungkin kusim kuring. Wayahna sakitu heula anu tiasa kapidangkeun dina sonten ieu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalebetkeun amal urang ieu kana timbangan amal kasayan urang nu matak ngabeungbeuratan timbangan kasayan urang di akhirat engke tur matak nyalametkeun urang tina murka sareng adab Allah dunia sareng akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sakitu mangga bubar, mangga maruli. Saya tanya jawabnya. Salasna mah tadi teh ya patarosan. Naon atau kumaha carana supaya orang tiasa istiqamah teu waleh sumangat dina milari ilmu. Aya 4 hal anu kedah diperhatoskeun. Kahiji, urang kedah terang kana hukum milari ilmu. Dan milari ilmu teh wajib dumasar kana hadis anu hasan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Milari ilmu teh wajib kanggo setiap muslim. Upami henteu urang dosa.
Ilmu nu mana anu wajib dipilari teh ilmu anu ngajelaskeun ngeunaan kewajiban urang salaku makhluk ka Allah salaku khaliq. Ilmu tentang salat, tentang wudu, tentang syariat Islam ieu. Upami orang terang eta wajib ya masian dorongan ka urang kanggo milari ilmu eta kahiji. Kadua, urang oge ngupayakeun terang kana kautamaan milari ilmu. Sebab kadang-kadang jalmi teu kadorong ngalaksanakeun parentah upami mengukur di parentah hungkul tanpa dibibita. Sok murang kali ujang, cing sapukeun tuh buruan bala. Tos ngan kitu hungkul nya dasantang tos nurut. Tapi coba di pasian pang bibita, ujang sapukeun tuh buruan bala, engke di pasian artos 10.000. Kadorong mal eta budak? Kadorong. Wah, 10.000 atuh. Kitu deui sajabi orang terang hukum mencari ilmu teh wajib, oge orang kedah terang kautamaan ilmu sareng kautamaan milari ilmu. Jalmi nu milari ilmu teh kieu sapertos nu dijelaskeun tadi teh. Wah, satos terang kabita urang. Geuning milari ilmu teh enteng tapi hebat. Didoakeun ku para malaikat, ngagugurkeun dosa, nambih pahala, terus segala rupilah. Aya sabaraha puluh poin kautamaan milari ilmu. Ku eta orang tiasa kabita, ku kabita eta orang kadorong kanggo milari ilmu. Eta nu kadua. Nu katilu. Urang oge kedah terang bahaya sareng hukuman atanapi ageungna dosa kabodohan. Upami urang teu belajar ilmu dikeun kabodoh bahaya. Dosa ageung kenging azab tiasa sesat ibadahna moal ditampi sareng sajabina. Ieu kedah dijelaskan secara khusus deui. Panjang penjelasan masalah ieu oge deui. Ancaman kanggo jalmi anu alim milari ilmu. Sabi budak tadi, budak jang sapukeun tuh teu nurut. Di pasian pang bibita sapukeun ke di pasian 10.000. Tah rada aya sumanget. Tapi upami ditambih ku ancaman, ujang sapukeun eta buruan. Lamun disapukeun di pasian 10.000. Lamun teu daek disapukeun eta sapuna dijebrodkeun. Aya ancamannya. Si budak teh mikir, lamun teu disapukeun sapuna ngajebrod kana bujurna. Lamun disapukeun 10.000 mending mana? Nah, kan gitu. Ieu masian pangdorong deh. Anu langkung ageng. Kumargi kitu supaya orang sumangat teras istiqamah milari ilmu, orang oge kedah terang bahayana upami orang teu daek diajar ilmu. Ageungna dosa, ancaman kesesatan, sareng murka azab Allah Subhanahu wa taala ka jalmi anu teu daek milari ilmu. Oh, ieu ge panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalmi anu dipasian nikmat nu berilmu sareng nu beramal. Al-maghdubi alaihim berilmu tapi tak beramal. Ad-dhalin beramal tapi tanpa ilmu. Eta penjelasan oge jero nya. Nah, tapi intina mah bahayalah lamun urang teu daek diajar. Terang kana hal eta urang kadorong kanggo belajar. Eta poin anu katilu. Nu kaopat, tingali sejarah jalma-jalma anu baheula. Sejarah para ulama anu kahirupanana kacida pikabitaeunana. Tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal witan gubrag ke alam dunya, dugikeun ka maut ninggalkeun alam dunya. Jalmi nu berilmu. Sejarahna pinuh ku penderitaan, pinuh perjuangan, tapi nalika urang maca terang komo urang nyaritakeun kabayang endahna perjalanan hirup Nabi sallallahu alaihi wasallam pikabitaeun. Kitu deui para sahabat, kitu deui para ulama, kumaha aranjeuna ngalap atau mempelajari ilmu ti alit keneh dugikeun ka ageungna jadi ulama besar.
seungit ngadalingding namina dugikeun ka zaman kiwari dugikeun ka dinten kiamat. Perjalanan kahirupana kalintang pikabitaeunana. Sawangsulna cobi tinggali kahirupan jalma-jalma bodoh, akhirna sesat, akhirna bandel, bedang, wangkelang, kafir, musyrik, bid'ah, menyimpang sareng segala rupi. Sabab teu daek milari ilmu. Akhirna kahirupanana hancur dunya sareng akhirat. Ninggal sejarah kitu urang kadorong, wah nya lamun kitu masalah hirup urang kedah milari ilmu. Eta nu kaopat. Nu kalima tos lima lah. Tinggali lingkungan pergaulan orang. Orang kada bergaul sareng jalmi-jalmi ahli ilmu supaya orang oe kadorong kanggo milari ilmu. Nalika orang ngobrol sareng jalmi-jalmi nu berilmu, orang nguping ucapan aranjeuna pinuh ke ilmu, teu waleh dalil Quran, hadis, perkataan sahabat, perkataan ulama, nami kitab anu dina bab anu netelakeun kieu. Urang kabita, urang teu tiasa, urang isin, akhirna kadorong engke marek maca heula samemeh penak jeung aranjeuna. Jadi 5 poin ieu supaya orang istiqomah. Kahiji urang kedah terang hukumna wajibna milari ilmu. Kadua urang kedah terang kautamaan ilmu sareng kautamaan milari ilmu. Katilu urang we kedah terang bahayana upami urang teu daek milari ilmu. Kaopat sejarah jalma-jalma anu tos langkung ti payun tibatan urang kalimana lingkungan pergaulan. Eta anu tiasa ngajadikeun urang istiqomah tur tetep sumangat dina milari ilmu. Wallahu a'lam. Kumaha hukumna upami ngadongkapan uleman anu uleman eta nganyayogikeun hiburan atanapi musyrik. Teu kengeng urang hadir, haram. Upami di hiji tempat aya maksiat, urang teu kengeng aya di tempat eta. Upami aya maka tiasa berpahala, tiasa dosa. Berpahala upami urang tiasa ngarobih eta kamungkaran, eta kamaksiatan jadi kataatan, kamungkaran jadi kasayan, kabid'ahan jadi sunnah ku urang dirobih berpahala. Tapi upami teu tiasa ngarobih kitu urang cicing dirinya urang dosa. Sabab teu amar ma'ruf nahi munkar. Teu tiasa nyegah, teu tiasa ngarobih urang kedah ninggalkeun lingkungan eta. Kumaha hukumna upaya ngadongkapan kajian didak. Naon didak teh? Oh bid'ah. Ya masih gak didak. Bid'ah. Upami orang hadirna pangaosan anu ngabahas kabid'ahan atanapi aya kabid'ahan dina eta majelis tergantung bade naon urang hadir. Upaya hadirna bade ngarobih ku cara anu hikmah nu sae nu bijaksana bagus sae. Ku hadirna urang batur nu ngalakukeun kabid'ahan teh isin. Sieun dicarek akhirna ngarobih. Jadi we sunnah. Atarwe ku sabab teu terang marana tetep pindah urang jol ku urang dijelaskeun ieu teh aya tuntunanna anu sae sareng sesuai sareng sunnah mah iya. Akhirna terang robih sae eta. Tapi upami orang sumping kadinya mung ukur bade ngupingkeun teras diamalkeun haram manya. Terang eta bid'ah tetap dikupingkeun teras diamalkeun. Teu kenging. Tos seueur keneh patarosan tapi seueur teuing haroream macana. Sareng waktosna deui tos samporet pisan insyaallah urang mudah-mudahan ditepangkeun deui. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.